Tah warga Jawa Barat ya. Ayeuna teh zaman sosial media nya. Ya urang teh sebagai netizen ya ngomen anu positif teu kengeng anu negatif. Sabab pilih kaasupkeun netizen hasud. Bahaya. Jadi ngomen teh anu positif we meskipun rada teu paruh ge nya positif we arahkeunana kitu tah. Ulah anu kalanamahan pidosaeun tah gitu. Bahaya tuh gitu mah. Nya urang teh dicap gitu sebagai netizen terbaik. Nya bener teu? Ah, kira-kira kitu kumaha tah?